Faqala ba'dul hukama aurada alikal warid litakuna ila amrillahi amilan wa aurada alikal warid litakuna ilaihi waridan. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji mah tos kantenan kagungan Allah, bade muji urang bade henteu tetep puji manu Allah. Ngan saat nu ayeuna piraku urang teu bade muji ka Gusti Allah karana karaos kanikmatanana ceuk nu hoyong. Mana nu jadi kanikmatan teh irodat Allah jeung parentahanana akur. Tiap nu diparentahkeun eta nu diridoan ku Allah. Allah marentahkeun namihan ilmu saat nu ayeuna urang ku Allah dikersakeun hadina tempat pangaosan. Ceuk nu hoyong mah nikmat. Nu mawe pantes sadayana sama-sama muji ka Gusti Allah membacakeun alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat jeung kasalametan parantos dipuprukeun ka junjunan sehingga pirang-pirang kitab ngabasakeun sallallahu ku fi'il madi. Malah ceuk Allah lawalaka lama khalaqtul aflak. Mun aing teu ngadohirkeun Nur Muhammad moal nyieun naon-naon. Nur Kangjeng Rasul mujmal di hadot wahdat, mufasol di wahidiyat. Di alam malakut jadi para malaikat, di alam arwah jadi pirang-pirang rodi mulki jadi kieu. Ngan lamun ningali pimalaya jalu kamari ayeuna engke isukan. Mudah-mudahan rahmat jeung kasalametan dipuprukeun ka junjunan ahli wargina para sahabatna tabi-tabiin umat mutabah ka mantena. Muga-muga urang dijadikeun umat mutabah ka anjeunanana. Nu salajengna pribados ngahaturkeun debu nuhun ka persa penjajah acara. Oge ngahaturkeun debu nuhun ka persa pembawa ieu pangaosan. Pimpinan di kapasantrenan, pimpinan di kamasyarakatan, di keagamaan, kanagaraan, KRT-an, kadusunan. Dua pembawa masyarakat nu ngahijikeun pikirna nyatukeun emutanana. Nyumponan wirid pangaosan. Minggonan sareng sasian malah ayeuna mah taksiran karena sabada boboran siam. Hitung-hitung ayeuna halal bihalal. Malah tadi sasauran ieu teh ngayakeun riungan teh tasakuran cenah salmetan obong kitu. Jeung ayeuna haolan malah cenah putrana disepitan. Malah ieu tasakuran ieu salian teh eta ge karana urang sabada boboran siam gitu. Mawi sigana teh sabab seueur pamaksadanana rada keresekna ge loba eta. Da biasana geuninya lamun ngaos mingonana bujeng-bujeng cau cai ge terapati aya. Ngan ari sasihan mah kitu puluh teu aya cau ge cai mah sok aya. Angot ieu mah sababaraha rupa. Ngan lebetna mah pangaosan we. Hawalan pangaosan, tasakuran buka kobong ada pesantren pangaosan, sepitan pangaosan. Tah ieu teh karana ayeuna tasakuran sadayana lebetna pangaosan. Alhamdulillah karana saya pamaksadanana sigana alumni na teh haladir nu aya mah. Rakyat ge haladir sadekm ieu. Malah ayeuna sadusun ieu malah sieuna sadesa ieu mah nu aya ge nu aya mah hadir da pribados oge ti Cika Thomas anu lain caket kasapaatan ku saena pamaksadan sohibul maksad Saeuna Mukarom nu ngasuh ieu pasantren mung sateu acan pribados ngisi kana waktos karana neme tepang pribados sadeg nagara Republik Indonesia ngadeg.
68 kali Agustus berarti umur nagara teh geus 68 tahun. Ngalaman presiden teh hiji Uwas Soekarno, 2 Uwas Soeharto, 3 Uwa Habibie, 4 Uwa Gus Dur, 5 Uwa Mega, 6 SBY, 7 Jokowi. Kakara pribados duduk na kursi ieu ayeuna keur presiden Jokowi si Ahok eleh. Nenda heula hapunten we ka sadayana tina rupi-rupi dosa nu patalis yang sadayana ageungna alitna lahirna sireng batina kinten abade ngahapunten. Alhamdulillah syukur kasolehan mana sadayana kanggo ti pribados sagiti kamari sadiatina sami-sami kahampun pisan. Nu salajengna urang sasaranganna membacakeun surat Fatihah. Dina lebet surat Fatihah ieu teh doa. Mudah-mudahan pangresana nu janten sesepuh anu atawa sepuh di dieu pasantren nu ngasuh ieu pasantren khususna sareng anu diasuhna ieu pasantren alumnina anu hadir jeung nu teu hadir oge muga-muga paranjang yuswana eta barokah umurna digampilkeun ku Allah milari maisahna. Munti antawisna ya alumnina teh jadi tukang dagang muga-muga sina kabayar hutang bari bisa babarang jadi tukang tani sugih mukti bisa balik ka yang widi mun jadi tukang buburu gua singseur langkungna mun jadi tukang muruk muga-muga ditambihan ilmu jeung dibisakeun amal. Nu ngasuna ye pasantren muga-muga ku ditambihan jabar rezeki dohir teh jeung rezeki batin ongko ditambihan ilmu anu nape anu bisa mencitak kulawargana atau para putrana santri jeung satriana jadi muqarrabin jeung arifin satungtung can dipaparinan eta jeung can bisa nyitak jadi muqarrabin jeung arifin muga-muga paranjang yuswana ahlina nu tos aya di alam barzah nu panca kaki ibuna atawa ramana sadaya atau putrana tata tanggana mudah-mudahan berikut ahli urang sadaya muga-muga digunturan ku rahmat Allah dihampuran dosana cang padang di alam barzahna ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kadua kalina khususkeun ka murang kali nu disepitan mun kaungan keneh murang kali anu parantos jeung nu teu acan muga-muga ku Allah taala ditangtayungan ku rahmat Allah eta murang kali teh dicitak menjadi penuntun muqarrabin jeung arifin di paparin ilmu anu bisa ayeuna nyitak jalma-jalma ti mimiti pindah tina iman takid iman ilmil yakin anu yakin hakul yakin maga urang sadayana mudah-mudahan kasapaatan ku anjeunana al hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeuna teh jam sabaraha jang di dieu? 11 kirang saparapat. Jam 11 kirang saparapat. Pribados teh da nemean ka dieu. Teu acan terang situasi urang dieu naha kana ngaos teh betaheun lila kitu atawa betaheun sakedeung. Rek naros heula we ibu-ibu jeung bapak-bapak ari kana ngaos raos lila atawa sakedeung. Lamun raos sakedeung eta teh akur jeung urang Cikatomas.
Da urang Cikatomas mun kana ngaos mah budak nyari ge disarekeun heula. Geus sare budak baru kakarakana pangaosan sumpingna pangpaneurina balikna pangheulana. Beda jeung lalajo Persib. Festival turnamen eta budak sare ge digeuingkeun. Kana orkes nu pangheulana balikna pangpaneurina. Eta urang Cikatomas. Lamun urang dia seperti kitu meureun adi lanceuk jeung urang Cikatomas duka mana adina duka mana lanceukna. Tadi aya nu ngajawab mending sakedeung leres eta teh mending sakedeung gitu. Ngan ari sakedeung teuing mah cenah meureunan daharna gede eta teh kitu. Pribados teh barang dongkap barang dahar. Jadi mayar ieu teh. Ai daharna gembul ngajina sakedeung cenah. Tuh. Di mana-mana gembul dahar ancin gawe mah moal dipuluminan tuh nu kitu mun santri. Tapi rek pribados teh da teu hoyong henteu nembung anjing keneh teh dia teh. Malah ayeuna pribados ti rorompok mah kamari teh bada duhur teh. Pangaosan heula di puskes bada asar telasana ka Ciawi dongkap teh bada isya sare nyari-nyari subuh gitu. Tadi teh bade ka dieu teh jol we tamu di setengah 8 tiasa mios ti ditu ka dieu. Cenah sajam ka dieu astagfirullahaladzim. Geus sajam satengah can rugi. Malah disangka situ begendit yang itu roda leutik di ditu. Ari pek naroskeun duit tu tebih keneh cenah astagfirullah. Kakara saumur ge pribados. Ngalaman keur di Keresek mah baheula teh tahun 57 di Keresek teh. Ngan teu kusi nyaba ka situ begendit teh kitu. Kasaba-saba teh ayeuna we teh geus kolot saperti kieu. Ieu situ begendit teh. Leuwih goong teh kakara kapur masuk ngaranna bungkul leuwih goong. Seueur rerencangan ke di Keresek ti leuwih goong. Ari pribados ngadampalkan leuwih goong masa kakara ayeuna. Malah ayeuna ge rada bingung rek wangsul ka Garut teh ka mana jalan gitu. Nah uih deui kitu ka ditu. Atawa langsung ka payun gitu. Ke bade naroskeun ka pribumi. Ngan ari pangaosan mah pribados bade naros heula kasadayana bade ngawaler moal. Ibu-ibu jeung bapak-bapak henteu ngagaduhan panyawat torek. Teu ngagaduhan panyawat lolong. Teu ngagaduhan panyawat pireu. Syukur urang Garut mah teu torek, teu pireu, teu lolong. Rohani pribados narosna teh. Sanes jasad nu ieu, dari jasad nu ieu mah nu mawi tiasa dugi ka dieu ge eta teh socana teh ningali. Nu beuing ngadeg kula aya di payuneun teh eta cepilna teh nguping. Mawi nyanak ayeuna tulisan ge eta teh socana teh bisa ningali ta. Jasad mah nu ieu henteu torek, teu pireu, teu lolong. Ngan ari rohani mah lamun torek pireu jeung lolong urang geus ngabejakeun sumun bukmun humyun pahum layar nu torek nu pireu nu lolong mal bisa balik ayeuna ka Allah. Mun jalma teu bisa balik ayeuna ka Allah pan kamari teh tas puasa aya lebaran. Ari urang Garut di dieu ta urang leuwih goong urang daerah ieu lebaran dinten naon? Dan Minggu. Ai saumna dinten naon? Sabtu. Sarua jeung urang Cikatomas nganu saumna dinten Sabtu can bisa nangtukeun lebaran timiti saum teh.
Lebaran teh duka Ahad, duka Senin cenah. Malah ti kamari Jumaah ge can bisa nangtukeun duka Ahad, duka Senin mangke we cenah. Tapi lamun puasana Jumaah mah meme Sabtu. Barang miti puasa geus nangtukeun lebaran mah rek dinten Ahad. Bedana teh kitu keun we. Jadi sarua teu puasa bareng oge da lebaranna mah bareng Idul Fitri cenah gitu. Idul Putur gitu. Id ayeuna ngaranna id teh lebaran lamun can didopatkeun mah kana fitri tah kana putur. Id mah lebaran kadar-kadar balik tina kasusahan kana kabungahan lebaran. Kristen ge aya lebaranana hari Natal cenah. Si akeu oge aya lebaranana kitu. Urang Islam ge aya lebaranana. Petak inteh dijamakeun jadi ayadun. Pirang-pirang lebaran. Aya Idul Putur. Matak ari Idul Putur mah lebaran dahar entas subuh. Tak zaman kolot mah baheula. Mun arek sunat tas puasa memeh ini ka masjid teh moal heula teh. Da Idul Putur, puturan heula memeh sunat teh. Ari beh di mah Idul Fitri balik kana kasucian. Jadi urang ayeuna disamper ku bulan puasa teh tah kuduna teh bersih jasad ieu teh saperti budak kaluar teh jero patuangan ibuna. Takang je Rasul waktu ayeuna bade naik lebaran haji khutbah dina tangga nu kahiji teh amin kadua amin katilu amin. Para sahabat ngaregepkeun ngaminan naon eta Rasul teh. Sabada ayeuna ngalaksanakeun Idul Fitri ditaroskeun Gusti Rasul ngaminan naon tadi teh geuning nu kahiji amin kadua amin katilu amin tah. Sumping Jibril dina tarap tangga anu kahiji teh ceuk Jibril man adroka Ramadana walam yupar dunubuhu daholanar. Sing saja mah disamper ku bulan Ramadan dosana teu seep teu dihampura masuk neraka. Muga-muga umat anjeun mah ulah asup neraka. Amin ceuk Kangjeng Rasul. Ngaaminan doa Jibril. Tak Kangjeng Rasul sasauran man pariha biduhuli Ramadana haramahul jasad wala niron. Sing saja mupangjeuh bulan Ramadan bunga warta amasuta karena rek papangjeuh bulan Ramadan haram jasana asup kana seuneu neraka. Jadi meureun urang teh barato teh bulan Rawah teh rek papangjeuh Ramadan bunga atawa henteu? Bunga. Ari anu bunga mun aya puasa 2 poe heula jeung paneuri cing milih kanu paneuri milih kanu teu heula. Nya nu bunga milih kanu paneuri anu teu heula meureun bunga. Lamun lebaran 2 poe heula jeung paneuri milih kanu mana? Pinter eta. Puasa memilih kanu paneuri, lebaran milih kanu ti heula, pinter lah sakitu gitu. Tuh. Diayakeun pangaosan teh jalma teh dididik supaya ku elmuna jadi pinter dianterkeun ku pengajian teh kana kapinteran. Tapi cantang tu bagja nu pinter teh. Nu bagja mah zaman aya imanan matak pinter teh ku jeung iman sabab mun pinter wungkul ti sakolahan imanan duit nagara beak ku pinter urang mah da bodoh teu bisa meakeun duit nagara gitu. Pinter wungkul teh entah kabagjaan mah eta dianterkeun ku imanan tak pribados teh pentingna mah rek ngamukakeun muga-muga ibu-ibu jeung bapak-bapak ulah taklid dina kaimananana sabab Ibnu Arabi Imam Sanusi talatah deui sababaraha kitab bejakeun ku ajengan-ajengan tukang nguruk mingguan jeung bulanan bahwa iman taklid kholidan fiha di neraka moal hanya ti neraka.
Jadi ibu-ibu kudu ridho dipindahkeun tina iman taklid. Mun engke teurekeun pindah, tanyakeun ajengan nu pindah tina iman taklid, iman mana atuh masuk surga teh? Usulkeun ka ajengan. Mun ceuk ajengan waluhu alam eta mah ajengan waluhu alam. Tarap nu kadua Kangjeng Rasul teh amin. Ngaminan naon eta Gusti Rasul kadua? Aminan doa Jibril. Sabab Jibril sasaurang ke man adraka walidayhi au ahadahuma walam yabirra ila walidayhi au ahaduma daholanar. Sing saja papang jeung indung jeung bapa tengah hormat ka ibuna karamana atawa bijeu salah sajina tengah hormat ka salahsina masuk neraka eta jalma teh. Ngan muga-muga umat anjeun mah ulah asup neraka. Jadi atuh di mana ibu-ibu jeung bapak-bapak tepang sareng ibu jeung rama teh sok bere kalusan nu pibetaheun ibu jeung rama supaya urang ulah jadi sabab asup neraka. Katilu nanya Kangjeng Rasul teh amin. Ngaminan naon? Ceuk jibi ida dukiro ismuka indahhu diman disebut jenengan anjeun deukeuteun eta jalma walam yusolli alika daholanar. Sing saja nu nguping aya jalma nyebutkeun Kangjeng Nabi Muhammad teu tuluy maca sholawat salam eta pinarakaeun. Jadi tiap orang nyebutkeun Kangjeng Nabi Muhammad tulukeun shollallahu salam. Tapi tidena kudu diantar ku Kangjeng Nabi Muhammad. Ulah nyebutkeun Mang Muhammad sallallahu salam. Sabab aya Muhammad eta mah ngaran budak Ki Jaed kitu teh ulah sallallahu salam. Kitu. Ngan jalma ibu-ibu jeung bapak-bapak bunga atawa susah urang kalangkung ku bulan Ramadan. Coba kamari bulan Ramadan ayeuna bulan Syawal. Bunga mana kamari Ramadan jeung ayeuna bulan Syawal? Coba bunga mana? Lamun ayeuna cenah bunga ayeuna kapikir deukeut mana? Kana kubur ayeuna jeung kamari bulan Ramadan. Tapi bunga deket ka kubur nya sabenerna bunga deket ka kubur bingung teh. Batur marada horeamun papisah jeung bulan Ramadan teh nu matak sanajan ayeuna embung ge papis jeung bulan Ramadan geus tanggal 30 mah sae Ramadan mah tanggal 1 we Syawal sabab hayang keneh puasa nyawalan genep dinten. Ibu-ibu kasampeur ku genep dinten nyawalan, kasampeur ku Syawal genep dinten, kasampeur puasana teu puasana puas orang Cikatomas we teman gitu teu puasana batu manu nyaah papisah jeung bulan Ramadan kapaksa da ayeuna geus tamat Ramadan ayeuna lebaran Syawal genep dinten tanggal 2 puasa dewe genep dinten sabab Ramadan sabulan puasa jeung nyawalan genep dinten kaya puasa satahun 300 genep 10 dinten padol Allah tan digunturkeun ka umat Kangjeng Rasul nu puasa Ramadan jeung nyawalan genep dinten. Jadi kaya puasa satahun 300 genep 10 dinten marema teh kitu teh. Ari urang ninggalkeun marema nya ahlin. Alhamdulillah hari lebaran sagala ge payu. Tukang dagang angguan payu lebaran mah lamun teu masar teh tinggalkeun kauntungan tah. Ieu oge tinggalkeun kauntungan anu teu nyawalan genep dinten teh. Tapi da betah we teh tinggalin oge nya gitu. Alhamdulillah. Cenah
genep dinten ayeuna tamat nyawalan hayang keneh puasa aya nyenen kemis itu teh nyenen kemis we nyenen kemis malah baturna puasa Daud sadinten puasa sadinten bocor sadinten puasa sadinten bocor itu we itu teh naon sabab mata betah-betah teh ayeuna puasa bisa mujahadah kana mata atau datangan ayeuna puasa sabab ngurangan dahar dina puasa mah dipaksa ku ayeuna teh urang teh puasa betah ari geus nafsu teu pati gede ting hawa mah sanajan ayeuna bulan Syawal ge teu hayang ting piknik ka kesikul ka panganaran tapi lamun anu puasana nangtang hawa mah ampun rasa kapaksa ayeuna ku puasa teu bisa liar teh brai we ayeuna teh lebaran eta di Jalan Cibantar anu ka Keusik Luhur ka Pangandaran ka Grand Canyon ngumpul jelema teh datang ka itu hiji mobil 60.000 kudu mayar teh kitu betah keneh kita ngan anu teu pati boga duit mah mingguan jeung bulanan jeung teu pati cager mah matak nu ngaraji teh jalma nu teu pati boga duit jeung teu pati cager anu calager boga duit mah ka Grand Canyon ka pasti patuh tak ceuk Allah mending mana maneh loba duit bari cager teu pati boga duit bari rada geuning mending mana coba kira-kira teh mending cager loba duit disugurukeun ayeuna ka Grand Canyon asup neraka tapi ayeuna teu pati boga duit ayeuna bari rada geuning ka madrasah meunang ilmu jalan balik ka Allah asup ka surga tuh nu saeutik duitna diasupkeun ka surga nu loba duitna asupkeun ka neraka mending mana coba kira-kira teh tak batur mah alhamdulillah dibere teu damang teh alhamdulillah itu pangasuh ieu pasantren diayakeun lebetna pangaosan Abulai Samarqandi sasauran man hadoro ila majlisil ilmi walam yahfad syai'an minal ilmi nala sabma karomatin sing saja mahadir tempat pangaosan sabab teu nyanak pulpen jeung kertas hiji hadis nu katalar gitu tetep we dibere 7 kamuliaan mah nu hadir kana pangaosan rek ibu rek bapak 7 kamuliaan apal 7 pak leherena bingung nembal teteh ari milang 7 mah bisa nganu 7 eta teh teu pati apal ceuk Abulai Samarqandi nu hadir kana posan hiji meunang padlul muta'alim kapunjulan zaman nu tolab ilmu ibu-ibu jeung bapak-bapak keur neangan ilmu hadir ieu teh ditaekeun ka darajatanana punjul eta teh darajat ibu jeung bapak saat nu ayeuna sehingga ayeuna Kangjeng Rasul ngabejakeun innallaha taqafa li talibil biriki sabra Allah nanggung jawab kana rikina zaman tolab ilmu matak ulah susah masantrenkeun budak nyakolakeun budak rizkina aya urang ge hadir kana pangaosan sok sering kali sanajan ti bumi teu nyana keresek mulihna aya sakapeung majingjing keresek malah teu ngajingjing keresek aya acara kagenep teh kitu teh tuh dina tolab ilmu 2 habsu nafsi anidan bi ibu-ibu jeung bapak-bapak sakalin keur ngaji mah bisa eureun tina kadorakaan puluh-puluh tukang lalajo di imah aya ibu lalajoaneun di bumi aya osok lalajo sakalin keur ngaji kieu mah eureun lalajona teh tuh eta teh kadarajatan ibu keur ngaji matak eureun tina lalajo teh tak lamun ibu yang sering eureun tina lalajo sing sering hadir kana pangaosan 3 idza kharaja min baitina jalat ar-rahmatu di mana ibu ayeuna lungsur ti bumi sampean kakara diangkatkeun bade ngalengkah hadir kana pangaosan rahmati Allah teh geus ayeuna dihampura dosana zaman rek neangan ilmu teh encan didampalkeun deui pandanganana ngaran rahmat teh irodatu isul khair ibu teh rek dibere ayeuna ilmu ladang ngupingkeun tina pangaosan ilmu nu mana asa teu ka hati bu
sumping ka dieu ibu teh dina mana bisa nyaho karena ditanya ku Allah ina tante. Cik Allah nanya ka urang saat moal ayeuna kumaha cenah? Teu kaharti, tah mun mulih tina pangaosan nepi ka kaharti pananya Allah ka urang itu naik derajatna. Da urang teh ditanya ku Allah, yajibu pihak kita kalamu, wajib Allah kasifatan sifat kalam. Kitab dupang ipisna, wahya sifatun qaimatun bidati ta'ala kalam Allah qadim teh mimitina jeung tetep bialo teh tungtungna. Nu jadi lalawanan kalam. Eta pire gagu mustahil ceuk paham. Nu ka jumlah pire baheula teu bisa ngobrol. Atau ayeuna teu bisa ngobrol atau isukan teu bisa ngobrol pire bisa meusan ngobrol pire keneh mustahil di Allah aya pire baheula teu ngobrol teu nanya ka urang atau ayeuna keur teu nyana atau isukan keur teu nanya ka urang ngan urang teu ngarti kana pananya Allah nu ayeuna ceuk Allah saha nu ngabisakeun hadir ka anjeun di masjid naon di teu ngaran teh di Masjid Baitur Rahman aing atawa lain urang teh nemalan calik di dieu teh rasa ku Allah dibisakeun hadir dina tempat ayeuna Masjid Baitur Rahman rasa ku Allah itu harti Allah Rabbi ceuk Allah sama ngawaskeun kana soca aing atawa lain urang keur soca bisa ningali teh karaos Allah Rabbi Allah nu ngurus kana soca bisa ningali pandangan kepat ditanya ceuk Allah sareng ngabisakeun kepat ku pandangan aing atawa lain ngarti urang teh Allah nu ngabisakeun kepat ku pandangan itu arti nemalan Allah Rabbi sok baca ku anjeun reksina bisa maca manakana kutubullah dihayuli tulisan Allah dihayuli nu mana tah soca awas sok baca soca teh teu bisa nyeun awas teh teu bisa nyeun soca Allah ngadamel soca jeung Allah ngabisakeun ayeuna ningali ku soca timul yakodir hedat nu bisa ngabisakeun ningali ku soca montok ayeuna dina pare yakodir hedat nu bisa ngamontokeun kana pare ngadahar kana gula amis menang asma yakodir hedat nu bisa ngamiskeun kana gula itu beunang maca sok tingali ku anjeun nu ku Allah dihejokeun taat si hejo teh kanu ngahejokeun nu ku dibeureumkeun taat si beureum teh kanu ngabeureumkeun itu arti ningali pok lisan ngedakeun la ilaha illallah eueuh ditaatan ku sakabeh makhluk kecuali Allah. Jadi ladang soca bisa ningali aya hartian ayeuna la ilaha illallah ladang ayeuna urang nguping kana pananya Allah bisa dihadrat rububiyah rasaan teh aya hadrat rububiyah teh ieu teh keur diurus ayeuna ku Allah Allah nu ngurus kuring teh nyaksi kana ayeuna kuring keur calik di dieu rasa disaksi ku di hadrat rububiyah di hadrat ilahiyah jasad nu ieu diurus ku Allah sina calik dieu taat jasad ieu teh ka ilah anu ngurus urang di hadrat ilahiyah ku Allah ditepikeun hadir kana pangaosan nepi ka hadrat rububiyah jeung hadrat ilahiyah itu rahmat ti Allah. Opat idza najalat ar-rahmatu ala khalqo hasalalahu nasibun di mana rahmat ti Allah turun kana riungan piraku puluh-puluh teman gede leutik mah teu seeutik-eutik acan rahmat ti Allah mana ye aya kalana jadi tukang dagang, tukang tani, tukang buruh nepi ka ningkat karana ayeuna ku Allah diurus jadi tukang dagang loba nu nganyuk teu mayar teu keheul ayeuna kanu nganyuk teu mayar teh malah asa untung loba nu nganyuk teu mayar satungtung can dibayar ganjaran sedekah segala teh tuh atuh teu hayang-hayang teuing tereh dibayar teh da satungtung can dibayar eta teh ganjaran sedekah malah alhamdulillah nepi ka bisa nyebutkeun anu syukuran karena loba nu nganyuk teu mayar rahmat Allah nu dirahmat ku Allah mah boro-boro dibayar sanajan teu dibayar oge alhamdulillah matak nu dirahmat ku Allah mah dia neraka ge sare teu kudu asup ka surga bae sanajan neraka dirahmat ku Allah mah sare teu panas
Sabab aya neraka jeung panas teh, neraka damal Allah, panas damal Allah, cara seuneu di alam dunya, seuneu di damal ku Allah, panas damal ku Allah. Damal Allah dina adat tilu rupana, hiji ngadamel nu disambung, kadua ngadamel panyambung, katilu ngadamel nyambungkeunana, ngadamel seuneu, ngadamel panas jeung ngadamel tutung. Ku Allah disambungkeun adat jeung seuneu, eta tutung itu disambungkeun ku Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu jeung bapak-bapak hadir kana pangosan di rahmat ayeuna ku Allah sehingga kapangih boro-boro keurna untung kerugi ge alhamdulillah. 5 yuktabu lahu taatan madum tamustamian. Satungtung urang cali keneh ayeuna bari ngupingkeun kan disaurkeun di surat ieu teh nu taat. Genep idza gomma qalbuhan fahmil ilmi pasara gomu wasilatan ila hadrati rabbi. Di mana urang puyeng mikir nepi ka teu kaharti saking jero diceritakeun jadi sabab tepi ka hadrat rabbi tina teu kahartina teh. Mata keur ngaji teu kaharti saware makeun we isukan tong eureun deui ngaji sabab bodoh ayeuna aya ngaji geus eureun wal jahlu bila ta'lumin kal baqari bila hayatin. Nu bodoh teu deuk ngaji malupa sapi eueuh hirupan. Boro-boro leutik awakna, gede awakna ge eueuh hirup mah teu malah hargana. Mun teu percaya sok taroskeun ka ibu carogena 75 kilo ngan hirupna geus eueuh. Ceuk ibu-ibu ka Mang Amil teu sanggup sapeuting deui reureujeungan teh. Padahal imah babarengan nyeunana teh karena naon eueuh hirupan betas sotenan aya ngahiji jeung nu hirup. 7 yaro ijal alim wadilal jahil. Bakal terang jalma tina pangajian mah mulyakeun nu pinter daripada nu bodoh. Tak pamarentah teh ngusahakeun tuluy ti SD teh ti tahun mah nepi ka SMP 8 tahun tah. Sabab bejana pamarentah ngagaji gede balas bodoh teh. Nu pinter nu digaji gede mah. Ngan pinter kudu jeung iman sabab ayeuna ilmu teu aya iman mah bisa-bisa teu nimbulkeun kana kabagjaan. Nimbulkeun kana kabagjaan mah aya kaimanan, nimbulkeun kana kapinteran mah eta tina ilmu. Loba anu pinter loba ilmuna balas pinter teuing nepi ka bisa minteran batur. Iman nu mana ye Bu? Muga-muga ibu pinah tina iman takdir teh nu mana? Ajaju bi kaulil goer. Mastikeun kana caritaan anu sejen ceuk ajengan Allah aya we. Allahu akbar we. Allahu akbar teh ngahartian ari Allah tanu agung asana geus sakitu rarasaan teh. Eta iman taklid ngaranna teh kitu teh. Mun ibu-ibu taklid ka ajengan ceuk ajengan Allah aya naon dalila dalila ngan ceuk ajengan Allah aya eta taklid iman teh Bu. Iman ilmi nu mana ningali ayeuna ieu jirim nu katingali mata kepala asal eueuh jadi aya ieu teh barang jeunan Allah nu nyeuna. Allah aya dalilna ieu wujudna sakabeh malukot sakitu-kituna teu boga dalil deui eta iman ilmin ngaranna mahjubin can ditangtukeun asup ka surga. Iman ayeuna ilmil yakin tah mulai Bu. Iman ilmil yakin mah afal Allah pake dalil kana wujud Allah. Mana apalah urangna ulah jadi garong. Apalah teh soca teh awas. Soca jeung awas beda. Soca didamel ku Allah, awasna didamel ku Allah takaraos ayeuna soca teh bisa ningali. Gawe Allah keur ngabisakeun ningali ku soca. Satu tanah Allah aya ieu gawena keur ngabisakeun ningali ku soca. Satu tanah Allah aya ieu gawena keur ngabisakeun kepat ku panangan. Satu tanah Allah aya ieu gawena keur ngabisakeun ngalengka ku sampean. Satu tanah Allah aya ieu gawena keur ngambiskeun kana gula. Satu tanah Allah aya ieu gawena keur ngasinkeun kana uyah. Satu tanah Allah aya gawena keur ngaradakeun kana cabe. Itu teh apal pakai dalil, dianterkeun iman apal pakai dalil. Ya saduka kurbahu, ibu-ibu jeung bapak-bapak di kebon di sawah di pasar di pasir boga rasa teu jauh ti Allah sabab ieu apalna.
gawena Allah keur ngawaskeun kana sosa nu boga gawe moal jauh tina pagaweanana panangan keur kepat Allah ngabisakeunana nu boga gawe moal jauh tina gawe na rasa deukeut jeung Allah di kebon di sawah rasa deukeut di mana rasa deukeut muhadoroh ngaranna di mana geus muhadoroh ke dibukakeun bae ku Allah di muka sapahkeun wah biah tah nu deukeut teh eta gedekeun panempuh hate nepi ka ufuqil mubin matak diajar lempang sapar awal lempang kahiji hayang terang di Allah. Mana sapar awal teh asairu min manajili nafsi lempang tina tempat nafsu karesep kana rupa karesep kana sora karesep kana rasa ayeuna mah teresep kana rupa teresep kana sora teresep kana rasa da lempang tina rasa gula amis lempang tina gula kumaha lempangna gula amis gula teh teu bisa nyieun amis amis teh teu bisa nyieun gula Allah teh ngadamel gula jeung Allah ngamiskeun kana gula timbul ya qadir hedat nu bisa ngamiskeun kana gula itu timbul asma tina ayeuna gula amis teh matak dina Quran ngabijakeun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sok baca asma rabbi tina gula amis baca asma rabbi ya qadir tina uyah asin baca asma rabbi ya qadir tina gula tina cabe lada baca asma ya qadir itu asma boga karep lumatak gula diamis boga ya murid uningan Allah Ta'ala kana gula amis uningan ya alim hirup atapai nu ngamiskeun gula hirup ya hayu kabuka ku sama Allah ya sami kabuka ku basor Allah ya basir ya mutakalimu cek Allah gula amis matak Al-Qur'an teh eta teh nyuratan ayeuna ka urang 114 surat disuratkeun enak eta teh ka urang teh manusia disuratan ku Allah 114 surat 80 tilu diturunkeun negara Mekah 30 hiji diturunkeun negara Madinah jadi 114 we urang teh manusia anta insanun ma'ruf urang disebut manusia sotenan lamun jeung roh nu bareto qalu bala alhamdulillah tah jadi lamun apal pakai dalil kana wujud Allah eta teh imanna ilmil yakin mulai jam asupkeun ka surga teh boga iman anu di bawahna teh apal Allah pakai dalil kana wujud Allah nu ceuk Ibnu Arabi Imam Sanusi bejakeun ka tukang ngaji mingguan jeung bulanan iman taklid teu cukup itu moal hanya ti neraka jadi apal dipake dalil kana wujud Allah paksakeun apal kitu-kitu wae mah tong ngaku ayeuna soca awas teh beunang soca awasna tong ngaku panangan kepat teh beunang panangan kepatna tong ngaku sampean ngalengka teh beunang sampean ngalengka tapi Allah ngabisakeun ngalengka ku sampean kilang bara jeung ditekeun ka iman kana iman ayeuna ainul yakin mah ari iman ainul yakin nu kumaha di mana geus kabeh apal saupukil mubin maju kabeh ieu teh beurang maju peuting maju nu kaberangan kapeutingan maju Allahu Akbar apalna Allahu Akbar sifatna moal henteu datna teh eta nu ngaboarab jeung sifat akbar datna oge ningali kana apal kabeh leungit teh ayeuna mah jirimna makhluk teu eueuh da apal nu aya dianterkeun iman anu yakin teh yashaduka ada maka liwujudi kasaksi diri kuring eueuh diri teh tekan teu aya sablik ditingali majuna dina diri teh ieu teh diri teh maju tina leutik kana gede-gede kana kolot kana maot maju kabeh ge lain jeung diri majuna teh tapi itu gawe Allah tah ieu teh gawe Allah ngamajukeun leungit jirimna kantun apalna ya saduka ada maka leungit jirimna kantun sa Allah ungkul wujud nu ditaatan ayeuna ku anu di tingali ku soca jeung ku cepil ka kuping ta eta ilah ditaatan berarti ilah teh ahadiyatun jam'i jami'a qaiki lujudia sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh aya katujudia nepi ka makom qoba kawasen saparsani matak saparsani teh ilah wah hadratil wahidiyat lempangna urang nepi ka hadrat wahidiyat ai hadrat wahidiyat teh mat teu hese Bu urang ge sok sujud subhana rabbiyal a'la
nepi ka ufukil a'la teh hadrat wahidiyat. Kumaha ieu keur sujud lain kuring nu bisa sujud ngan Allah keur nyujudkeun kuring. Urang gawe keur sujud ku ari sujudkeunana tangtu nu nyujud kuring teh nyaksi kana sujudna kuring rasa disaksi ku Allah. Urang keur sujud rasa disaksi ku Allah nu nyaksi lianti Allah di hadrat wahidiyat. Lain sujud urang wungkul keur nangtung keur kemana-mana ge rasa disaksi ku Allah. Kabeh makhluk rasa disaksi ku Allah di hadrat wahidiyat. Itu sapar sani. Angot temu kual ditekeun kana sapar salis mah kitu teh. Angot mutekeun kana sapar robe mah. Ngan lamun ayeuna urang can tepi kana sapar awal, sapar sani, sapar salis, jampena tong eureun ngaji, rek miwan, rek bulanan. Sabab lamun ayeuna ngarti encan sapar awal, sapar sani teu ngarti, sapar salis, sapar robe teu ngarti, ngaji geus eureun. Wal jahlu bila ta'alumin kal baqori bila hayatin. Nu bodoh teu dek ngaji malupa sapi eueuh hirupan. Contona mah sapi we boro-boro leutik awakna, gede awakna ge ari geus eueuh hirup mah teu mahal hargana. Supaya urang bodoh bari mahal hargana wal jahlu ma ta'alumin kal baqori mahayatin. Nu bodoh bari daek ngaji malupa sapi aya hirupan. Boro-boro gede awakna, leutik awakna ge aya hirup mah mahal hargana. Loba kajadian 3 sasi umurna eta sapila mosin teh payu 6 juta. 10 sasi balas gede tapi teu payu 5 juta sabab hirupna geus eueuh. Jadi nu mahalkan diri urang teh hirup, satungtung hirupna diri urang teh aya barang mahalan dina diri. Piara kamahalan dina diri teh saperti miara barang mahal. Dibawa mahal teh ku hirup mangpang meungpeung urang hirup, tapi piara kahirupan we di urang saperti miara barang mahal. Sing nyahoan di Allah ilah jeung uluhiyah itu teh. Satungtung can aya nepi ka dinya, muga-muga ibu jeung bapak paranya usah barokah gampil milari maisahna. Di mana jalanna? Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nyebut Allah. Allah nu disebutnya kasifatan Rahman jeung Rahim. Rahman jeleg wujud diri, Rahimna angger wujud diri. Ningali ka makhluk anu diayakeun jeung angger aya itu tapak Rahman Allah. Nu boga Rahman jeung Rahim teh ilah teh Allah. Ta urang teh macakeun bismillahirrahmanirrahim matak Quran anu 6.660 ayat. Diringkeskeun ayeuna maknana dina Fatihah. Fatihah anu 7 ayat diringkeskeun dina bismillah. Bismillah diringkeskeun marina ben lapar bismi nu matak ben lapar bismi dibulurkeun teh eta teh bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Bi kana sabab aing kana makana geus aya nu aya, sabab aing bakal aya. Jadi ningali nu geus aya ku Allah, nu bakal aya ge ku Allah balik ayeuna ka Allah kabeh kitu teh. Teu hese kitu ceuk nu bisaeun mah kitu teh. Ringkes nama gitu itu kerjaan balik ke Allah ngan arinangan Allah ina kual ka tabii mah moalekeun kapang di urang teh aya akal tabii aya akal goriji aya akal rohani. Akal mah akal rohani yang ditatar ku Allah bareto alastu bi rabbikum di alam arwah ngajawab sare qalubala. Rohani mah dididik ku Allah ngan datang ka dieu jasad nu ieu boga akal ngaranna eta mah akal tabii. Mikirkeun supaya anu samal ngeunah rekuh we cabe rejeung uyah matak Allah ngayakeun cabe lada uyah ayeuna asin tarasi ayeuna hanyir gula ayeuna amis tah rek maraban urang supaya daharna ngeunah matak ceuk barudak lamun hayang samal ngeunah rekuh cabe rejeung uyah gula pecin tambah nama tuh jengkol ngora soel nama ngadeluk we dahar inget matak naon nepi ka Allah nu ngamiskeun kana gula ngasirkeun ka uyah teu hese kitu-kitu wae mah. Mun jalan anggeus molongpong jalan ka Allah kapelong angkat manah teu titajong beda jeung manah nu lolong. Mun jalma lolong manahna sok tibalik narasana Allah nupang dekeutna tapi rasa pangjauhna ka sawah maka pasar mah 3 kilo tapi asa deket ka Allah mah deket asa jauh gering eta teh kitu teh sabab ngaran teu damang mah
eta anu teu akur jeung kanyataan letah nu ieu kana gula asap patrawali pan garang gula mah amis tapi ceuk kuring asap patrawali ieu teh letah nu salah atawa gula nu salah gula mah amis ngan letah nu salah ngan geringna gering naon gering jasad nu ieu di mana gering jasad nu ieu mah ka puskes nu adegeun ku pamarentah tapi lamun gering rohani mah ka Allah rasa jauh padahal deukeut ka sawah rasa deukeut padahal jauh eta mah geringna rohani teangan atbail qulub doktor hate nu kumaha ngaranna doktor hate nu eta boga ilmu bisa seuri keur rugi lain keur untung unggul budak ge keur untung mah bisa seuri tapi ngaran ilmu kolot mah bisa seuri keur rugi sanajan loba nu nganyuk teu mayar alhamdulillahirabbil alamin nu matak aya mabrur dina amal urang teh takarana boga ilmu nu eta rubama patah laka babatoat wa man patah bal qabul terkadang dibuka lawang ngalakonan taat tapi lawang makbul dina taat teu dibuka. Naon sababna? Sabab ngaran makbul mah kudu wusul tepi ka Allah. Ari wusulna teu daek nepi tan mata ku pengajian ieu mudah-mudahan urang kuat ditepikeun ka mana? Ka Allah dan nepi kan deukeut mah babari ngan lamun kan jauh hese. Kan deukeut mah asal ulah mawa naon-naon we. Kebon sawah sapiji muning tong dibawa amal urang tong dibawa mun keur amal lain kuring boga amal tapi kuring ku Allah diamalkeun matak jol we jismul insan lusirkun hopiun jisim manusia bisa jadi musik kopi jasad urang bisa jadi musik kopi lemboga tekad bahwa leungeun kuring aya kabisa nyin bobokonya naseupan tah nulis tah jasad ku aya kabisa eta jadi musyrik da eueuh kabisa ngan panangan ku Allah dibisakeun takjol tah ilmu teh aya aurodang alikal warin litakuna ila amilan alo ngadatangkeun ilmu kana hate urang supaya urang teh bisa ngalakonan parentahan lohor asar maghrib bisa jeung subuh dibuka lawang ngalakonan salat lohor mah tapi lawang makbul dina salat teu dibuka aurodang alikal warin litakuna ila hihi waridan alo ngadatangkeun kana ilmu supaya ku eta ilmu teh jadi nepi ka Allah nu ngaran nepi ka Allah lain kuring bisa ngan kuring ku Allah dibisakeun modalna la haula wala quwata eueuh daya eueuh upaya ngan ku Allah didayakeun ku Allah diupayakeun babari hayang nepi ka Allah mah asal tong mawa naon-naon balikeun kabeh ka Allah tapi lamun ayeuna sagala diasupkeun kana hate kebon asup kana hate sawah asup kana hate duit asup kana hate leuweung kolot hatena ta eta teh kudu eueuh heula mata kudu mujahadah heulana batur mah 3 poe sakali daharna lin sapoe 3 kali tah teu dahar ayeuna 3 poe sakali teh ngaran ngalimpuan jasad tak idan isrura min Sa'ban walad pawasil surbaleka binahari di mana tanggal 20 bulan Rewah geus kaliwat puasa tidinya tepungkeun dahar peuting kana beurang daharna rohani jeung beurang jeung peuting jadi rohani teh sina dahar beurang jeung peuting tiap ngadahar kana gula amis rohanina geus sina dahar timbul yakodir ulah dahar kana gula amis teh jasade nu ieu nu ngaroskeun gula amis tapi rohanina yakodir hedat nu bisa ngamiskeun kana gula talajim jeung kudrot ari kudrot eta sifat ma'ani nu tumutep dat Allah taala talukna sifat ma'ani aya 7 suluhi qadim taluk tanji taluk qabdah taluk suluhi mah samemeh ayeuna makhluk wujud kudrat Allah teh geus taluk teh keur ngabisakeun keur ngajelkeun wujud atawa ngalaskeun ayeuna eueuh tanji hadis jileuk aya sanggeus eueuh les eueuh sanggeus aya engke aya deui urang kubur tah aya mah taluk qabdah bade to keur eueuh na qabdah Allah aya keur aya na qabdah Allah engke oge geus eueuh na qabdah Allah jadi urang teh di mana we tetep na qabdah Allah ingat aya kadinya eta teh tina ngadahar gula matak iqra bismi rabbika ladhiolak matak ngaji teh bapak-bapak jeung ibu-ibu ulah ayeuna di madrasah teh tisuk nepi ka duhur ka ajengan bungkul tukang ngaji ayeuna teh ngaji di sawah oge ka mana di sawah malaikat nu patahanana
Ari ajengan mah tunuhun tas lohor malaikat mah teu tunuhun. Matak sok ibu ka sawah ningali montok pare. Ngaji enak kana montok pare montok. Timbul ayeuna tina pare montok ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun pare. Sabab lain gemuk ngamontokeun kana pare, tapi alo ngamontokeun kana pare waktu adak jeung gemuk. Timbul ya qadir ya murid hedat boga karep matak pare dimontokeun. Timbul ayeuna asma eta teh di ngaji ngaranna, di mana urang keur ngaji kitu datang we ajal. Maot we Kangjeng Rasul sasauran. Man mata pitolabil ilmi ba'atsahullahu fi qabri malakaini. Jalma ayeuna anu maot keur nyangan ilmu di sawah ngaji ka malaikat, di kuburna dianterkeun ku dua malaikat ke tetah, dipapatahan ku malaikat geus di kuburna rohanina. Kangjeng Rasul sasauran ruba rajulin mata jahilan, loba nu maot baheula ke di alam dunya lintitel ajengan tukang sol, tukang nalektor, jahilan. Pakoma yaumul kiamah aliman wa aripan. Hudang di poe kiamat teh titela teh aliman jeung aripan. Sabab ngaji keneh geus dikubur ge rohanina da malaikat nu mapatahanana. Eta teh nu baheulana sok ngaji ka malaikat, guruna keur di sawah teh, keur di kebon teh matak pa'alhamaha pujuroha wa taqwaha. Atuh kitu-kitu wae cek urang teh teu hese tukang tani sok ngaraji di sawah. Sabada ngaji teu ajengan teh. Teu ajengan mah di madrasah, ai di sawah mah ka malaikat ngajina teh. Disamper ku ajal keur ngaji ayeuna di sawah. Dianterkeun ka kuburanna ge. Dipapatahan ku malaikat nepi ka kiamah titelna aliman jeung aripan. Ladang ayeuna dikubur, lain ukur ke di dunia wungkul ngajina teh urang mah lamun geus ayeuna di dunia eureun eta mah idza mata ibnu adam in kota malu, ieu mah keur amal jasa dunia di dunia eta mah. Lain kana batin ka ditu. Duh padola Allah di umat Kangjeng Rasul masih kene aya usahakeun nepi ka urang aya di papatan geus dikubur ge rohanina ku malaikat jadi naik keneh ka darajatan aliman jeung aripan. Tak muga-muga ieu pasantren jadi sabab bisa mencitak jadi muqarrabin jeung arifin mareuntas tina siratal mustaqim. Jadi lebaran ayeuna umat mukminin mah hiji ta urangna di mana beurang jeung peuting ngalangkung eueuh dosa dituliskeun. Kadua lebaran mukminin mah di mana maut anak kabawa iman jeung Islam. Katilu datang ka masar teu aya anu nagih da urang teu boga pertalian jeung jelema nu sejen. Kaopatna lebaran teh di mana datang tulisan amal ti beulah ti payun ditampa ku beulah katuhu. Kalimana mentas siratal mustaqim salamat teu ti gubrang ningali kana montok pare langsung nepi ka alun ngamontokeun pare ngadahar kana gula amis langsung nepi ka alun ngamiskeun kana gula mentas siratal mustaqim masuk surga salamet ti neraka. Itu lebaran ngaranna di mukminin. Ari urang mah lebaran tamat aya puasa ganti baju dahar loba tah eta lebaran. Eta mah lebaran tukang dahar, eta lebaran tukang piknik gitu. Lesal idman la bisa jadin, walakin idman taatu tajid. Lain ge lebaran eta mah loba dahar ganti baju mah. Lebaran mah taatna tambah. Ai tambah ceuk pikih mah mun bareto ayeuna memeh puasa. Qobla nasok 2 rakaat, ayeuna mah geus puasa mah qoblana 4 rakaat, badana 4 rakaat tambah teh kitu. Batur mah lain kitu kena 2 rakaat oge ngan husuna tadarus tapi jeung tadaburna bareto pailu shalah ayeuna mah jadi akimu shalah. Di mana can kaharti sok we usulkeun ka ajengan dina mingguan jeung bulanan. Matak ajengan siap-siap keur penjawaban zaman rek nanyakeun. Ngan untungna di pribados mah taraya rakyat nu nanyakeun eta teh duka balas ngarti duka balas teu apal. Rupina cekapeun sakitu we nya. Lamun sateu pantes badag matak nerang, heuleuh matak heul pamugi ageng hapuntenna panutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Cenah ditungtungan kumaha tos wassalam teh. Doana mah sakumaha tadi ti payun ngaduakeun kana ieu pasantren muga ieu pasantren aya ayeuna di paparinah ilmu anu nape bisa mencitak imma ayeuna santri jeung santriah atau minggonan jeung sasihan jadi muqarrabin jeung arifin.
Barik wa salim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi wa kafi mazidah kama yuka karim wa dimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafirana wa sayyatina tapana ma abrar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al sayyatiman ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanatan abghadta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.